Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi. Pokona mah wilujeng we kasadayana. Kumaha daramang sadayana? Pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Yap. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Sunda dengan materi pokoknya ngalemeskeun kecap. Mau tahu seperti apa? Simak video ini sampai selesai. Dina bahasa Sunda aya nu disebut bahasa lemes, bahasa kasar, jeung bahasa loma. Dan pada kesempatan kali ini kita hanya akan mempelajari penggunaan bahasa lemes saja. Berikut adalah contoh bahasa lemes untuk anggota tubuh. Bahasa lemes tina buuk nyaeta rambut. Bahasa lemes sirah nyaeta mastaka. Saterusna bahasa lemes pipi nyaeta damis. Saterusna bahasa lemes tinu kecap biwir nyaeta lambei. Aya deui kecap letah nu bahasa lemesna nyaeta ilat. Aya deui kecap beuheung nu lemesna tengek. Baju lemesna anggoan. Lamun kuku bahasa lemesna nyaeta tanggai. Lamun pingping bahasa lemesna nyaeta paha. Aya deui kecap bitis nu bahasa lemesna wetis. Akhir kecap suku nu bahasa lemesna sampean. Nah, gitu teman-teman. Gimana? Sudah paham kan? Ya, alhamdulillah kalau teman-teman sudah paham. Untuk itu, akhir kata hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.